Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bedanya jamaah teladan ya, ladahar edan ini serap ilmah letih lesu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala an-nikaha sababan li baqa'i naslil anami wa wasilatan listibaqi syu'ubi wal aqwami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallimu tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fattaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan simkuring kali kapayun simkuring kersana sahibul fadilah, sahibul hajat plus sahibul bajet. Yin uka anggaran kersana Bapak Wawan Rahwan kali Ibu Siti Maisurah anu mugia dihormat bagi dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Calon mempelai kersana Neng Sofia Sofwatul Nida, mudah-mudahan anjeunna aya dina kasehatan wal afiat. Kantenan enjing bade ngalaksanakeun sarasawios sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didahulukeun ka kersana Kang Deri restu, mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan simkuring para alim ulama wal hukama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, para kiai, guru-guru pribados nu aya di samudeureun ieu patempatan, nu hadir dina ieu tempat mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah oge mitra kepemerintahan, hadirin wal hadiroh, para bapak, para ibu, para pemuda, para pamudi nusanirau hadir nu aya di tempat mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah dina waktos ieu bade ngajantenkeun sarasawios pangjajab kangge kersana calon mempelai anu bade diangkadan dina dintenan enjing. Mudah-mudahan janten doa kangge anjeunna dina waktos akadna aya dina kalancaran, dina waktos akadna aya dina kasalamatan, dina waktos akadna aya dina kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina bulan Rajab ieu urang sadayana syukur alhamdulillah kalih beruntung masih kena biasa menghembuskan nafas sekaligus menikmati keberkahan dina bulan Rajab. Sakumaha diunggulkeun ku Syekh Sultanil Aulia anu kurang kauninga imamna para wali kersana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa di antawis bulan Rajab teh kalebet kana bulan anu ngagaduhan makna, hiji makna rahmat, dua makna barokah, tilu makna najulullah. Mudah-mudahan bulan Rajab bulan kebaikan ieu jadi pengantar kangge calon mempelai ngajantenkeun rumah tanggi ngabina kalayan aya dina bingkai baiti jannati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sajabiti nusanis bulan Rajab
amalanana di antawisna nyaeta akhir doa nyeurkeun kana ngadoa mawi dina bulan Rajab mah aya doana. Leres bulan Rajab mah aya doana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dina pernikahan moal aya jalmi nu jago ibu. Dina rumah tangga mah teu aya jalmi anu hebat. Eueuh nu jagoan dina rumah tangga. Dina rumah tangga mah sadayana oge diajar. Boro-boro siga urang, wajah-wajah siga urang termasuk Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab pun aya wae pacacokan jeung janten bojona. Ngan pedah biasa diselesaikan dengan baik-baik. Beda jeung urang lamun pacecokan setara kagok. Pantok bejan. Pabaut-baut semut juga turunan bemo kabehana teh bisa ditanya. Teu pira-pira urusan kopi da pasana masa minggu. Eta teh loba kejadian sing kitu teh eueuh. Boleh katingali masa sepasea unggul. Maka tipologi rumah tangga itu diabadikan di dalam Al-Kisah, diabadikan di dalam hikayat, termasuk diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa karakter atau tipologi rumah tangga teh aya opat. Hiji aya rumah tangga anu sapertos Nabi Nuh. Dua aya rumah tangga anu sapertos Fir'aun. Tilu aya rumah tangga anu sapertos Abu Lahab. Nami aslina Abu Lahab itu Abul Uzza. Opat aya rumah tangga anu sapertos Nabi Ibrahim alaihissalam. Kumaha karakter jeung tipologina? Hiji rumah tangga Nabi Nuh. Kumaha tipologina? Carogena bageur, soleh, ngan pamajikanana rungkan. Nah, hiji aya nu salakina mah bageur tapi pamajikanana mah teu waras. Sok aya nu kitu tah. Sok aya tah. Ai salakina meuni andalemi, meuni someah, meuni bageur, tata krama dipake. Dan ieu pamajikanana bedol teh. Ningali wajahna teh lobatan orai walang geus. Males ningalina teh. Pika sebelum supaya gitu asal itu contohnya sapertos rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuh bageur, soleh tidak diragukan lagi, tapi janten bojona mah teu bageur. Hiji. Dua, aya rumah tangga nu sapertos Fir'aun. Kumaha rumah tangga Fir'aun? Rumah tangga Fir'aun mah sabalikna ti rumah tangga Nabi Nuh. Bojona bageur, pamajikanna teh salaki bagian rungkan. Bojona Fir'aun itu mati dalam keadaan husnul khotimah, Siti Asyah, karena mengimani kepada Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi festival pertempuran sihir dan dimenangkan oleh Sayyidina Musa. Nu akhirna bojona Fir'aun iman ka Nabi Musa. Makana bojona mah bageur ngan Fir'aun bakal. Dua, jadi sok aya pamajikan nama ahli pengajian, benar tak? Ngan salakina mah teu beukieun ke pengajian teh. Hei, pokoknya mungkin si alergi masuk ka masjid teh langsung ada atur untuk atur HS. Horam kana pengajian teh. Tah, nu kahiji mah salakina bageur, pamajikanna teu bageur. Nu kadua mah pamajikanna anu bageur, salakina anu bangkar. Tilu aya deui nu salaki pamajikanana bangkar duanana. Teu waras duanana, rungkadani, rungkad duanana. Mana contohna? Abu Lahab atanapi Abul Uzza, salaki pamajikan duanana teu waras. Nu kaopat aya rumah tangga ibu sapertos rumah tangga Nabi Ibrahim antawis caroge jeung bojona sauyunan soleh solehah. Abdi tumaros kira-kira mau ditaroskeun ka Teh Sophia oge ditaroskeun ka ibu hoyong sapertos rumah tanggana saha?
Atuh jawablah dulu wae daerah aing pelongkeun ya marelong kabehna. Aing ditanya tengah jawab kana hangan aing sejauh-jauh geura. Kira-kira ibu rumah tangga yang sapertos tipeuna saha? Nabi Ibrahim. Benar? Leras moal robah. Can tamat ngajina Nabi Ibrahim bojona 2. Erek mah. Jadi dia mah hoyong wah siap. Pas diwartoskeun bojona 2 langsung ngahiu kabeh. Hayang teuing. Nah, eta tipologi rumah tangga nu opat tipologi teh moal jauh sok aya di lingkungan urang teh. Aya nu salakina bager pamajikanna teu bager, aya pamajikanna bager salakina teu bager, aya nu duanana teu bager, aya nu duanana bager. Moal jauh di lingkungan urang oge sok aya sapertos kitu. Hampir setiap daerah aya. Karena tipologi eta sudah diabadikan di dalam Alkisah, sudah diabadikan di dalam riwayat, sudah diabadikan di dalam histori sejarah. Maka mudah-mudahan diharap lain berarti mudah karena pamajikan dua, mudah-mudahan kasolehahanana seperti rumah tangga Nabi Ibrahim. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu paling sakral nu paling sakral dina rumah tangga, nu paling sakral dina pernikahan, nu paling sakral, nu paling utami nyaeta dina urusan akad. Akdun yatadamman ibahatal wati, di mana eta akad pernikahan antara calon lalaki jeung calon awewe dipersatukan, diabadikan ngalangkungan akad pernikahan nu matak jadi kamaslahatan selama dina rumah tangga. Sakral dan luar biasa, tapi nalika pelaksanaan ke waktu akadna maringan. Matak akadna sakedeung taralila. Leres teu? Keur waktu akad lanitara. Keur waktu akad lanitara. Yo, ayeuna ulah tebih-tebih. Pengerjaan gaji kapayunan. Alhamdulillah tepang deui. Kapayunan gaji bener. Nah, ya ibu bapak sadayana nu paling sakral teh dina naon cenah? Akad. Terus jual beli transaksi bisa halal bisa haram tergantung akad. Terus gitu. Rumah tangga pun tiasa beres, tiasa sae, teratur dengan baik, tertata dengan rapi, akadnya selesaikan. Sehingga dibuktikan ke waktu akad mah aya katantuanana. Mana katangtuanana? Akad mah kudu aya wali, kudu aya saksi, kudu aya mahar. Leres gitu? Leres gitu? Sakedeung keur waktu akad sok urang diajaran. Keur waktu akad pangetangkeun ku ibu kali ku bapak. Kira-kira keur waktu akad enjing teh Sophia kali Kang Geri lamun diakadan sabaraha menit. Hitung we ku ibu jeung ku bapak. Umpamana saur kersana Bapak Wawan ke Kang Geri. Hitung ku ibu nya. Aderi kaula nikakeun anjeun ka budak teges kaula nu jenenganna Neng Sophia kalawan mas kawin seperangkat alat salat jeung masjid-masjidna kubakna sekalian bawa dibayar kontan cek aderi tarima abi nikah ka putri bapa nu jenenganna Neng Sophia kalawan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai sah itu lain. Kira-kira ke waktu angkat eta aya sajam teh? 30 menit. Eueuh. Paling samenit beres. Kaula nikakeun anjeun ka budak teges kaula nu jenenganna Neng Sophia kalawan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai tarima abi nikah ka putri bapa nu jenenganna Neng Sophia kalawan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Hanya setengah menit pun bisa jadi dalam akad. 1 menit bisa jadi akad. Tereh akad mah. Naon nu ngalilakeun? Ngieun ka radio. Bener gitu. Terus sok nyieun pelaminan beureun teu 3 poe ieu teh. Masak beureun teu disaming deui nya. Atuh nanaonan make kudu aya pelaminan. Nanaonan make kudu aya hiburan. Nanaonan make kudu aya panggung.
kita kupas sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam karyanya Syekh Ahmad Al-Hasimi, a'linun nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu bidufuq. Lamun anjeun nikah sok a'linu dohirkeun, temrakeun, umumkeun, bewarakeun. Mata lamun nikah teh tak ieu teh sunat hukumna teh. Aya pelaminan, aya janur kuning, namun geus saminggu mah ganti teri janur kuning, janur coklat eta teh. Oh janur coklat, naon sababna geus parewat warnana teh geus coklat. Jadi janur coklat eta teh. Lila ya Allah ya Karim. Akad nasakeun. Nu kira lila, tapi eta sunnah. Ku Rasul dianjurkeun naon tujuanana? Hiji diantawisna supaya henteu nimbulkeun fitnah. Ieu lamun aya urang dieu lalaki jeung awewe hek babarengan we kana motor. Begitu babarengan kana motor diaromongkeun ka panan keluarga teh lain. Isi eta teh hayu we duaan wae kapancan kawin. Ih, pausan mah teu apaleun geus eta teh geus kawin. Beuh iraha kawinna? Kamari di imah Pak RT jeung Pak RW. Uluh, buah-buah. Padahal teu naon, masalah naon dan pada hayang nikah na kitu we. Da timbul we fitnah sok itu tara. Sok aya kajantan kita tara. Maka saur Rasul aqilun nikah, umumkeun temrakeun wartosan bejaan, dohirkeun nalika keur waktu akad pernikahan. Hiji. Dua, waj'alu fil masajid. Lamun nikah itu saena dilaksanakeun di masjid. Naon tujuanna di masjid? Supaya nalika keur waktu nikah substansina madep ka kiblat. Timbul we pertanyaan, Pak Ustaz, kumaha lamun nikahna dina pelaminan, kumaha lamun nikahna dina panggung, kumaha lamun nikahna di mumi wios teu naon-naon. Nu penting tujuan dilaksanakeun akad di masjid di cumponan. Mana tujuanana? Madep ka arah kiblat. Dua. Tilu, wadribu bidufuq. Lamun keur waktu hajatan, keur waktu kawinan, keur waktu akad. Nalika rek aya acara kawinan, wadribu bidufuq, sok meriahkan takolan gendang, takolan tagoni, takolan marawis, takolan hadroh, takolan kehiburan jeung sanggula takolan beungeut nyarori. Sok hibur mata kunaon dina kawinan sok aya hiburan teu naon-naon atuh teu naon-naon. Menang eta menang dalilna jelas, sahih dalilna oge. Yang menjadi persoalan PTW artisnya bersih benar gitu nya. Anda wah udah era main harap ajangan mungkul dari artis yung ting kerok sejuk apa loket body era aku kurang terjadi kiraan marwah teh balas gitu aya kieu mah terjadi masalah geus aya tadi dalilna oge diperbolehkan. Eta kunaon dina sajatan teh kadang nangap hadroh, nangap curawis. Kapan ulah mak-mak bae atuh. Jadi marawis deui marawis jalan beuceun. Curawis. Tah eta di antawisna kenging atuh kenging pisan. Hadirin sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, punten ya. Pikiran sehat saudara-saudara. Dina moal ka dieu muhawatos mang ihsan pawawan pos bulan sedajana para santri barusan mikiran sehat maksa kan kata kumaha terus janji atuh. Nah, salah sawios dina tujuan nikah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha sababan li baqa'i naslil anam wa wasilatan listibaqi su'ubi wal aqwam. Itulah diantara tujuan nikah. Maka upami dina kitab Johar Tauhid aya hiji bait anu nyarioskeun wahid dudinin tsumma nafsi mal nasab wa hakada aqlun wa irdun qad wajab. Di antara maqasidus syariah teh nalika agama ku Allah diturunkeun ke alam dunia ngajadikeun pedoman untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Di antawis tujuan maqasidus syariah, tujuan tina agama teh dihiji ngajaga agama, nu kadua ngajaga diri, ngajaga harta, ngajaga turunan.
termasuk ngajaga harga diri. Pernikahan itu kalebet kana hibdun nasli wa hibdun nafsi wa hibdul irdi. Pernikahan bagian tina maqasid syariah kalebet kana ngajaga turunan. Dua, ngajaga diri. Tilu, ngajaga harga diri. Karena setiap manusia itu punya harga diri. Maka kunaon nugikeun kaya pernikahan. Atuh diakurkeun jeung kucing. Empuk makanya cukup usi dendang harita keneh torojol balada jadi macak harita keneh. Ucing ngadegang seeutik gugulitikan aya di balada geus jadi macak harita keneh. Manya jelema rek akur siga kitu boga harga diri manusia maka nepikeun ka diatur disebutnya eta akad pernikahan atau rukun munakahah. Urusan-urusan pernikahan diatur sedemikian rupa dugikeun ka aya akadna, aya etikana, aya katantosan jeung sanes-sanesna. Maka ieu bagian tina maqasid syariah. Tujuanana diantawisna hibdun nasli ngajaga dunia. Ibu bapak kunaon aya bahasa nini, kunaon aya bahasa bapak, kunaon aya bahasa nini, aya bahasa aki, aya bahasa uyut, aya bahasa bao, aya bahasa jangkawareng. Tamat dunia dugikeun ka saterasna. Bahasa eta terjadi karena ada turunan. Karena aya turunan. Sementara salah satu bisa nimbulkeun karena ayana turunan teh ayana pernikahan. Hubungan suami jeung istri bisa halal jika melalui akad pernikahan. Maka akad pernikahan bagian jangan langgengkeun manusia di zaman Nabi Adam nepikeun ka kiwari kunaon urang ayeuna aya karena aya pernikahan. Ibu boga budak dua dikawinkeun buanana. Anakna teh boga nino incu boga opat kawin. Wah sabaraha hiji beuki ngalebar eta deui. Kata kurang rata-rata ada teu nyaho. Rata-rata apa teh kana aki jeung bawa eta ka uyut. Rajang kawaring mah geus teu apa. Terus teh, lima durian kaluhur, bahkan ke 4 durian kaluhur, orang geus teu apa. Rata-rata apa teh ka aki, ka uyut heup sakitu rata-rata. Kunaon itu karena aya pernikahan, karena aya akad. Nalika urang hoyong gaduh murang kali. Nalika hayang boga turunan, nah ieu khusus kangge calon mempelai. Calon mempelai sakedeung deui, ieu teh poe naon? Jumat, mau malam Sabtunya. Ya, ayah carana hayang boga budak turun abi yang ngaros hoyong gaduh murang kali soleh. Hoyong gaduh murang kali solehah. Rata-rata kapan kurang menyieuna beuki ngurusna mumul. Berawal dari kisah kasih berakhir kusah koseh teh. Horea ngurusna mah tapi lamun nyieuna aduh, resep teh. Wah, anak bulang putih ini hancak orang pada beuki atuh nyieun mah. Ngan ngurus budak begitu lahiran Horea ambek. Maka dipaparingan cara hayang boga budak ternyata lain mungkul keur dina jero beuteung disalametan ngapati ngupati nitoni nalika hayang boga budak nu solehah nu soleh lain mungkul nalika begitu borojol tuluy dididik ternyata ibu waktu nyieuna oge aya man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati kana yasiru alwaladu hafidon fi kitabillah sahajaman nu ngajima pamajikana dina peutingan Jumat bari diniatan hayang boga budak ujimana maka bakal ngawaris boga budak anu hafid kana Quran. Sokra malam Jumat itu haram sah. Jima malam naon teh? Jima malam naon teh? Malam Jumat. Malam Jumat jima diniatan hayang boga budak jadi budak ngawaris budakna bakal gampang ngalar Quran. Are rek malam Jumat. Lainnya malam naon? Malam Sabtu. Nah, pertanyaanana mun malam Sabtu cenah kumaha ieu kagok urang. Mangkadingan aya keur mangprang-mangprang aya kumaha ieu urang. Wa man jama'a zaujatahu fi lailatis sabti kana yasiru alwaladu majnunan. Sahajaman nu ngajima pamajikan dina peutingan Sabtu diniatan hayang boga budak ujimana dina malam Sabtu ngawaris boga budak anu gelo. Oh syare rek moal peuting ayeuna. Geus eureun heula hayu we dihancak karunya barusuh ha.
Malam Sabtu bakal ngawaris kana naon? Ngawaris kana naon, Bu? Kurang dulu kana banget aing ikut gelona. Gelo itu ditumpul saeutik gitu. Malam Jumat ngawaris boga budak naon? Hafid Quran, gampang ngalar Quran. Malam Sabtu bakal ngawaris boga budak naon? Gelo. Ngorotot gelo. Malam Minggu, wa man jama'a zaujatahu fi lailatil ahadi kana yasiru alwaladu sarikon au dzaliman li ghairi. Jalma nu ngajima pamajikana dina peutingan Minggu eta bakal ngawaris boga budak nu tukang papadong. Sia jadi tukang maling, mun tukang maling adoliman batur we gawe. Mata kamu tukang maling. Ah sia dilahirkeunna malam. Tanyieuna malam naon ieu? Aduh aing euy. Pahur sih kita tekok aing maling ieu ngadog saha? Oh si sia berarti dijieuna dina malam Minggu tah. Aya eta hujah teh teranganana jelas bisa dipertanggungjawabkan kagalibanana. Malam Minggu, malam Jumat halus. Malam Sabtu goreng. Malam Minggu bagi edan euy. Kumaha malam Senin? Wa man jama'a zaujatahu fi lailatil isnaini kana yasiru alwaladu fakiron au miskinan. Jalma nu ngajima pamajikan dina peutingan Senin diniatan hayang boga budak ku jimana maka bakal ngawaris boga budak nu fakir miskin. Erek moal rembung nyogingeuna. Nah, sabaraha kita? Opa. Ayeuna wa man jama'a zaujatahu fi lailatis sulasa kumalamun ngajimana dina peutingan Salasa kana yasiru alwaladu barron lil walidain. Jalma nu ngajima pamajikan dina peutingan Salasa tuluy diniatan hayang boga budak ngawaris eta budakna bakal jadi jalma anu berbakti ka indung jeung bapa. Cenah boy, malam Salasa cirian. Malam Jumat sirian, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, geus mulai heula. Karunya aduh Aaderi teh Sophia malam Sabtu, isukan kawin poe Sabtu malam Minggu, nyir euy kumaha eta. Was teh geus ngadumel we siga odol. Malam Minggu, aduh aing budak itu kang papadokmu. Malam Senin tuh fakir miskin bungul. Malam Selasa lila kene. Kuwi di watusan sana. Kumaha malam Rebo? Wa man jama'a zaujatahu fi lailatil arbi'a kana yasiru alwaladu katsirul ilmi au katsirus syukri au katsirul akli. Jalma nu ngajima pamajikanna dina peutingan Rebo diniatan hayang boga budak ku jimana maka bakal ngawaris budakna pintar. Duh di caririan malam naon eta? Malam Rebo. Katirul akli cerdas ieu budak pintarna beakal. Au katirul ilmi loba ilmuna jadi ulama. Au katirus syukri atau loba syukuran karena anugerah dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti pentingna Kamis ya. Nu alus pentingna bae we. Hiji malam Jumat, dua hafal langsung bener kata lar. Malam Jumat, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Wa man jama'a zaujatahu fi lailatil khamisi kana yasiru alwaladu mukhlison. Sahaja manu ngajima pamajikan dina peutingan Kamis maka bakal ngawaris boga budak ngaranna mukhlis. Mukhlison jalma anu ikhlas. Eta mah mun gotong royong bageur ibadahna rajin karena geus zaman ikhlas. Berarti upang saena, sesupan saena wengian anu dianjurkeun di mana rek nyieun budak teh hiji wengi, kadua Salasa, katilu Rebo, kaopat Kamis pek opat poe tah hancak kadinya can barusuh teh ngarenos terus murek kadinya.
opat poe nu 3 poe wayahna malam Sabtu naon gelo malam Minggu papadog maling atau tukang doli suka mengenyeri batur gawena teh pangnya nyeri batur gawena teh aya deui malam Senin fakir miskin ceuk Sophia ceuk Aderi atau mungkin wae ceuk Bapak Wawan udah hayang mun aku nurutan aku mun budakna hina malam pertama geureun kalau malam ka 1000 ceuk Wawan teh terus ceuk kumaha atuh ayeuna urang hayang lebar hayang jalan malam pertama teh kumaha makaningan malam Minggu tapi goreng pek wae jima malam Minggu pek wae jima malam Sabtu pek wae jima malam Senin ngan ulah diniatan hayang boga budak udah selesai bogodo yang biasa ulinan gitu ya keur gagayoran gitu kudu cang-cang ange bae asal ulah diniatan hayang boga budak cek abah ge aduh heureuyang teh ngadu-ngadu kaleci atau dina teh gobag pas rodot gaplok tuh ternyata geuningan waktu ngadamel urang kali oge aya katangtosana. Nah, berarti semuanya juga dengan urusan ilmu, Pak. Moal bisa hidup tanpa dibarengan ku ilmu. Moal pangmilariankeun mana aktivitas nu tanpa dibarengan ku ilmu. Aya teh. Aktivitas nu tanpa dibarengan ku ilmu aya teh. Pangmilariankeun naon kah? Teu aya moal sare aya ilmuna nya cirina kudu ngadoa heula hudang sare aya ilmuna cirina ngadoa deui wae rek asup ka WC aya ilmuna cirina ngadoa heula sampai dilengkakeun nu mana moal aya aktivitas nu tanpa dibarengan ku termasuk nyieun budak oge waktuna aya ilmu duh Gusti deui teu apa sugan teh henteu kitu hanas moal poe mah digabrak teu kaukeun hayang dihancap terus paduli rek kumaha oge ternyata aya aturan ternyata aya katangtosanana tah kitu janten pedoman sajaba teh eta khusus kangge kedua calon mempelai terkhusus juga kangge ibu ramana atau napi walina Imam Al-Ghazali beliau pernah menyampaikan di dalam karyanya man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayat Allah faqad istakmala iman saha jalma anu nikah berarti panganten dua wa ankaha nu nikahkeun berarti wali antara panganten jeung wali nalika nikahna niatna karena Allah Subhanahu wa taala maka istahaqqa wilayat Allah eta jalma eta panganten eta kedua mempelai berhak nampi kana panangtayunan Allah salama rumah tanggana kunaon aya doa barakallahu wa baraka wa jamaah fi khair kunaon aya doa eta ternyata korelasinya pun ada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kuncinya ketika keur waktu akad kudu karena Allah indung bapakna karena Allah nikahkeun budakna atuh pangantena oge kawina karena Allah nah geuningan lobanya teu karena Allah kieu kapan dina kedudukan nikah teh ibadah ceuk santri mah kieu ari ibadah eta aya 4 hiji ibadah nyeri 2 ibadah hoream 3 ibadah capek 4 ibadah neunah mana ibadah nyeri disunatan cirina jebleh pas disunatan sok saeurik tah sok budak abi mah teu ceurik aya kene bius beak biusna jebleh hiji tah 2 lalaki disunatan nepi ka 10 kali sabab nyeri kabayang ayeuna lamun aderi panganten disunatan 10 kali mah teu tinggal tunggul supaya jarami we jangan digigit aya dahana kamu tunggul we unggul makana hiji ibadah menjadi kesulitan 2 aya ibadah hoream sok kira-kira kana salat hoream teh hoream Pak bulan Rajab ka kuping suara ada
horeng tengah wartosan urang sholat sasarengan montong sok sholat salagi ayah pribumi atawa semah urang sholat berjamaah tidak terpurun dikumandangkan adat Allahu Akbar ream di mejaan diwai dan hayya ala sholat hayu urang sholat kok dijawab ku ibu jeung ku bapak joroti heula kamu mulai kana sholat dua tilu aya ibadah anu capek haji jeung umroh capek betul capek Pak capek acan adaptasi cuaca sok atuh ayeuna di Darawati teh nya Darawati balikeun ayeuna panas dan di mana jeung Makkatul Mukarramah di Arab Saudi edas panas guys betul panas kabeh akalep mata rata-rata nu tas umroh nu tas haji dia sok teu damang karena adaptasi cuaca sajabati adaptasi cuaca awak bibir hate kabeh gawe keur waktu haji jeung umroh opat aya ibadah anu meunang nikah nikmat istri anu karasa haneut nikah maka kedudukan nikah teh ibadah kulantaran nikah ibadah ulah diulingkeun pernikahan teh Sophie Aderi jangan permainkan pernikahan karena pernikahan itu adalah ibadah baik jadi ibadah kumaha nu kawin nyadiakeun cai ka salaki ibadah salaki mangkat gawe isuk-isuk balik paso sore jadi ibadah bener gitu tuluy ayeuna pamajikan nyambut salaki balik gawe jadi ibadah meresan kasurna jadi ibadah nyadiakeun sanguna jadi ibadah ngadang-dangan pamajikan salaki jadi kabehana dina rumah tangga jadi ibadah maka lamun diniatan di awal akadna lillahi ta'ala mugia salama rumah tanggana ngumpulkeun kana ganjaran jeung pahala tak ibu lamun geus rumah tangga teh sabenerna mah eta teh pahala ngumpul ngan urang teu sadar sok amuk-amukan unggul teh jadi eueuh ibadahna jadi akun cai ka salaki ibadah kulantaran bari samutut baru jadi ibadah ngagaplok dengan namanya pemajikan bisa mutus gatunan bemo ing mati nama amit makanya wayahna urusan rumah tangga teh ibadah bapak mimiti nikah ibu mimiti nikah teh Sophie jeung Aderi enjing nikah begitu beres akad selama rumah tangga nyumponan kana kewajiban jeung hakna itu kalebet kana ibadah maka kunci di rumah tangga mah hiji sabar dua sadar sabar narima pilara ieu jadi salaki sabar narima pilara ieu jadi pamajikan sadar bahwa orang sebagai suami punya kewajiban sadar bahwa orang sebagai istri punya kewajiban mun sadar duanana insyaallah rumah tangga saeuningan kunaon atuh di rumah tangga loba pacekcokan karena duanana ego ceuk pamajikan aing nu capek mah hudan hees gegero ngepel encan ngaheur cai salaki aing mah cedog hareupeut ieu mah ngadaon udud we gawena ngopi we nganyung ka warung geus ditagih we keur boga warung oge lieur kana si anak teh eta diomongkeun terus jika atuh sia teh gawe teu hafal salaki keur waktu gawe teh bedol ripuh hok sabu leres teh atawa ngajaran gantian jika mangkat salaki bagian di imah cek salaki capek jadi pamajikan euy nyeripuh ieu bisa garupa beberes kudu ngepel kudu nyahu kudu ngisikan ngagigihan usan nyuci cek ibu baganti jadi salaki duh ting aing ieu kudu naplok imah nu batur Allah biar aing leungeun kagusa kulit mitutung itu akur jeung turu panci yang cokor nih geus bareulah dua nana oge pada capek makanya upami dina kita kudu lijen itu dijarioskeun antara tanggung jawab salaki jeung pamajikan itu seimbang Pak
ngan urang teu sadar salaki ngarasa aing pancapekna pamajikan ngarasa aing pancapekna naon anu terjadi dordar gelap dabik duger daya tingkah pasean eta unggal poe salaki balik gawe biasanya salaki datang jam 4 iya jam 10 kakarek datang atau jam 10 can datang kemah kamana ieu salaki aing jeung eueuh kene wayaki si goblok mah kadon ulin mah jauh geureuleuh eta jam 12 leuting jol kakarek datang rokan kantor Assalamualaikum mah setuju ku aing geuleukeun muka pangko langsung olah mulai kobra pekius olah rahang keluar panon molotov halis rapet irung ada dak jebeu wayah kieu sia kakarek datang ka mana bae atuh nyaneh teh wae mah mantog ka imah siga nu tegablek imah wae maneh teh dicarekan beak harap eta salaki ngahulang salaki leuh ai yo dengekeun heula aku sia bang salaki na ngamu ai maneh nyaho teu aing pangna mantog jam 12 teu apa aing biasa di mana sudah datang jam 4 deuleuh motor aing ban ditu duanana disimpang nepikeun ka dieu didorong ku aing teh atuh lain ku sia dibantuan udah teu apa lo mata kalau ujug-ujug nyegat bae kana banget aing teh udah urang teu apa teu ditanyakeun heula keun teh Pak murid di mana si sinantreun kan mun kitu mah nanya leres teu oh ini gantawang ya Allah udah aing soal mata kan aya pamajikan siga kitu Pak rengkas na kasur maksudnya wati malah dina aspal wati di beubeut tah maka sadar kana kewajiban sadar kana hak rata-rata eta teu sadar ka dinya Pak atuh rek teu pasea kumaha hiji salaki jeung pamajikan kapan geus beda turunan beda karakter beda karesep garas gitu beda lingkungan beda tradisi tiba-tiba dihijikeun nu ieu mah karakterna kieu nu ieu mah karakterna kieu dihijikeun nya nya apa-apa cecok bae gawena teh ulah dordar gelap unggal poe nu ieu mah ini kadinya unggal poe eta haye papasiakan dibatur jadi urang gitu makana aya kewajiban aya hak aya kewajiban hak salaki kewajiban pamajikan hak pamajikan kewajiban jadi salaki mana kewajibanana mana hakna yo ragu bahasa sarana hiji kewajiban jadi pamajikan hiji tidak amartaha atau di mana-mana nu jadi salaki marentahkan jadi pamajikan wayahna nu jadi pamajikan turut taatkan jadi salaki adek mau rayang ada tuh salaki aing kasepeun ya anta bodoh nih eta banyak itu rumah tangga balang sate euy kitu rumah tangga teh hiji daek turut turun kersa turutkan jadi salaki selama salaki teu nitah kana salah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq selama menjadi salaki teu nitah kana salah wajib turut ka salaki ninjungkeun kopi atuh man ya salaki teh majikan heula geuleuh aing teh gawena ya Allah ya mohon Pak mangga yo kela anda sasada tanya mangga itu nu jadi salaki bakal geunah bingung kan imah kapan can-can geus ngomong Pak Ustaz dari puna naon udah salaki anu ari udud beuki kopi beuki mere duit parah aing teh hararaya kapan ninjung naon ieu karudat-rudat kana sirah hayu aing ngaluarkeun aing merek parah harudak mau dijawab kami mandi atau dihelang mah nah dijawab gampang Bu lamun ibu ayeuna barang penta duit ka salaki teu merek wae tulis salaki meta naon kopi gampang mangga Pak meuli kopi ABC susu ABC nenen namun bahasa susu bahasa Indonesia bahasa Sunda mana nih
meuli tak bisa nenek warung bisa kopi habis nenek cok bisa kopi habis nenek mangga ege abisin ege kopi na ngumpul ini merapatkan boleh kopi ABC boleh kita kopi ABC ditinyum pamajikanan hayang demo kasalaki gampang tinyum ku cipiis boleh kucekkeun dikeun mereka salaki apa nih yuk aku salaki teh begitu diiuk teh narapal kahapas teh dina huntu nah hiji jeung kumis kali guang tawang salaki mama asaku teu gablek kacau ninuh teh nganeh ke rumah tangga cek aing teh geus 5 temannya ninuh kopi wae kunaon ku citiis goblok banget bisa sekali kamu teh bodoh teh lamun kitu mah eta teh pamajikan teh minum ngamu apal kitu mah ku sia aku bingung mau minta ka aing nah coba lamun kieu mah nah dengan kopi teh ninyuna ku citiis buku bapak daya cai panas atuh lain laheur gasna seueur atuh lain meuli artosna teu aya oh pan era mun salaki ge heudeung era nah ieu sargas tuh coba lamun ujug-ujug gagan tawangan modaekeun teu hayang aing mere duit ke pamajikan tuh nya hareukeun beungeut aing obat ore kobra nah bebeng ulang jeung rahang kaluar warnana teuing coba lamun meunang geus lagi teh aing era kan ngaluarkeun ieu atuh meser deuh mere duit 50.000 pulang na itil 8.000 teh oh acara teh mata kan dinikmati sebenarnya da ari hirup mah moal lepas dua riweuh jeung tenang leres teh rumah tangga dianggap riweuh usaha dianggap riweuh capek tapi lamun dinikmati dianggap santai bae dari sumani karena hirup kewajiban pas saya aku mau ge santai mana teu mikir mah ku kalem coba salakina gantawang pamajikana gantawang pola kieu we mana teu pira-pira kopi da paseana saminggu jam medut salakina asup ka imah ka kamar pamajikana beos ka dapur salaki milu ka dapur pamajikana keluar yeun teuing ngomong hiji tah turut anu jadi sah laki dua wa idza nadartaha sarrat di mana ditetep sieup kudu jadi salaki pikaresepkeun naon cenah pikaresep jadi wajah ibu teh bercahayalah marakmai atawa mesem kita semar mesem salaki balik gawe dulu bapak hawa tos panginten bapak teh capek uidang bapak bade tuang bade ngaleueut dari cai panas ngeunah salaki datang teh ngumbal datang ka imah goblas gebris jurubean beledung dordar misalnya orang itu rumah tangga sekali bapak nyir tilu wa idza aqsamtaha abarat di mana-mana nu jadi salaki mereka nu jadi pamajikan tarimakeun pamere nu jadi salaki ulah ningali klasifikasi gede jeung leutikna tapi tingali kamampuanna teh kamampuan jelema teh beda-beda bapak tinggal situ mah meuli mobil situ mah meuli motor situ mah meuli kulkas situ mah meuli di sapeda situ di mana jadi tingkat hayo lagi ngomong-ngomong ari pagawean atuh sia teh mikir bae deuleu pagawean di maneh ayeuna mau dibalikeun dibalikeun situ di awean mah opat erek mah mau kitu mau dibalikeun mah tinggal ibu oh salaki urang teh mampu sakitu meureun ibu teh geus apal ibu teh gaji pamajikan sabaraha ibu teh geus apal penghasilan pagawean jadi salaki sabaraha laras kitu pasti nu jadi pamajikanna nyaho sabaraha penghasilan menjadi salaki unggal poe atawa sabulan maka kama qala dina kitab
Qurratul Uyun Syekh Ibnu Yamun beliau menyampaikan dalam sini, di mana-mana aya pamajikan barang pentakan jadi salakina di batas kemampuan menjadi salaki, maka Allah bakal ngalaknat jeung bakal nyiksa ka eta pamajikan seperti Allah nyiksa ka orang-orang Bani Israil. Awewe disiksa seperti disiksa orang-orang Bani Israil lamun barang penta kasalaki di batas kemampuan jadi salaki. Pak, itu beli helikopter Pak. Mana ngobrol helikopter ini motor ngak-ngakan ini ha? Segitu desa geus datang nol poe nanyakeun kreditan ya hayang meuli helikopter Pak. Aduh ngajaran dia amang ka kota, boro-boro amang ka kota mah kapanan sakelin mayar ojek geus 1000 urang teh geus satina di kemampuan jadi salaki. Ini salaki geus loba gaya teu gablek duit mah. Ieu mah duit tuh gablek gayana berdua ting minta ampun ya Allah dia karim. Sok khawatir ke pamajikanna kasiksa gitu teh. Eta kewajiban ibu, kewajiban pamajikan hiji turut kasa, dua pikaresepeun sa, nomor katiluna narimakeun pamere sa. Ulangi hiji ibu. Itu jawab geura. Jawab. Oh di mana? Oh ini kurang kuota mana? Jawab ibu hiji naon? Jawab. Oh di mana? Akan kayaan. Cek. Oh. Hiji turut ka salaki. Nomor kaduana ibu belah itu jawab naon? Ada yang ibu salaki menyalahkan salaki jadi kita dengar lagi. Nomor kedua kewajiban pamajikan nyalakan salaki cenah. Betul dicarikan yang lapoe heuh. Ikaresepeun. Nomor katilu ngarimakeun pamere salaki. Ieu teh apal bapak-bapak teh harga teh bunga. Yes. Cocok sia teh ini pamajikan aing mah. Ngalpoe pamajikan aing gacor gawe. Abang-abang mesti parab krotok rebek gawe teh. Asik di rejaan. Yes, bukan salaki teh tenang di bela babi. Tenang santai. Ayeuna bagian kewajiban bapak. Geus mulai bapak-bapak dikutupan ceuliknya. Hoream deui. Kewajiban bapak hak ibu. Hiji. Antat amaha ida ta'amta. Menjadi salaki wajib ngerehakanin, wajib ngelapkahan pamajikanana. Wajib ngeredaharin ka pamajikanana bahkan layak sakumaha sok dituang kudu jadi salaki. Mun salaki dahar jeung daging pamajikan kudu jeung daging. Ya itu lagi keadaan kumaha salaki jeung daging pamajikan jeung kangkung hees we gawena. Majikan dari salaki dahar jeung daging pamajikan jeung lauk jair molor we gawena teh. Sadaraja salaki daging pamajikan daging. Nu kudu nganapkahan teh ibu salaki tenang ibu mah menjedog saja. Calik di bumi sadiakeun cai, ya tuangeun. Nu kudu nganapkahan teh saha? Saha? Salaki. Nu kudu meredahareun saha? Salaki. Nu masihan tuangeun saha? Salaki. Berarti nu kudu masak saha? Salaki. Ibu mah cali. Nu kudu nganapkahan teh salaki. Berarti nu kudu mere sanggup teh saha? Berarti nu kudu nyangu. Oh sepakat salaki. Ngoseng salaki, ngagigihan salaki, naon deui ngaseupan salaki, ngakeul salaki, nyayur salaki. Ibu mah santai. Kieu we. Pak hayang tuan, entosan sakedap wah. Eta kewajiban salaki teh. Meredahareun masihan tuangeun ngalapkahan menjadi pamaji. Cek tadi ke pamajikan mah tugasna diantarosna turut ka salaki. Cek salaki ngoseng. Cek salaki nyanyi. Hatena mun geus bunga. Aing geus bunga ieu.
balik deui ka aing. Duitna bisa laki hiji. Otak lamun bapak ayeuna keur angkat-angkatan tuluy mampir ka rumah makan. Nelpon ka pamajikan, emang bapak non bunda sok aya manggilan bunda. Di dia sok aya kan biar sok panggilan dipikir sakunaonnya umi naon deui mama bebeb. Heeh. Elah geus kolot bebeb heuai mah dengan lagi ha. Ngarucit deui ulah. Bebeb dah deui. Lagi dah harjung teh om biasa we teh ceuk cager. Kaha besok ayeuna manggil bunda osok. Budak kakolotnya ka indra sok ayeuna manggil bunda osok. Ti ayeuna kene kumpulnya di bejaan. Montong manggil bunda kan jadi ibu. Temenang manggil bunda kan jadi induk sok aya lain osok. Mana di mana-mana. Hok sok buat ngacung mau dicarekan kurang oge yang apal unggul beungeutna. Sok aya osok. Montong manggil bunda kan jadi induk, terutama jang budak. Mun budak ka induk budak ulah. Naon sababna? Lamun ka induk manggil budak berarti ka bapana manggil panda. Erek bapak dia sumber kebun binatang. Dia bergedeng. Ini Gus luas dah hatena bae bebas dipanggil nama oge. Siga kieu di rumah tangga teh kapan kieu nya? Di rumah tangga mah sok nikmat mimiti teh bener. Atawa ningali rumah tangga mah siga ningali gunung ti kajauhan. Lamun ningali gunung ti kajauhan indah luar biasa ngajaran teuman bedul teuing cucu orai hileud langir pamong sarupa raya. Oh ente. Wah, sagarupa rumah ge aya. Rumah tangga siga di gunung ti kajauhan. Mata lamun aya panganten ini aya panganten. Kersana pun adi teh Sopi ka Aderi itu panganten maka disebutna ge raja dan ratu sehari. Sirina bajuna beda ti batur. Da moal aya baju panganten dipake sapopoe hareudang. Sirah make siger umur-umur beul tinggal liur kana sirahna oge. Ayeuna salaki memawa keris yang ngapain naonan? Oh, eta ka dapur mawa keris. Kemen anger paling oge sapoeun dipake teh nya. Hah? Dipake nama sapoeun biasa. Oh, malam pertama. Begitu malam pertama manjakan jadi salaki keur masa-masa bahagia. Mata rumah tangga mah pangantenna salaki pamajikan mah biasana sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Beuh, indahna luar biasa. Datang ka 5 bulan katingali karakter aslina. Ieu pamajikan aing kieu. Cek pamajikan salaki aing teh kieu gaweana teh nya. Kakare kapangli keur bobogohan moal kadeuleu karakter aslina teh. Tah yang kapake ku ngitoha. Hah? Da masih kere boga rasa can jadi. Tapi geus rumah tangga 4 bulan karakter aslinya mulai katina. 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Mata ulah heran, romantis malam pertama. Aduh. Kasalaki ge manggil teh ngadadak cager. Naon nih? Alon-ongon. Deuh eta kasalaki alon-ongon. Salakina kaget. Kunaon pamajikan aing jadi kieu? Kunaon neng alon-ongon. Kuang kawang salakina. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun kasurupan. Terus buku makatin kumanja atuh kunaon neng teh? Ateul tongong. Oh. Garo eta. Make parud. Oh, sawakawa. Geus beres itu pok diwe. Naon saya? Atis ape? Ngahuleng salakina ape. Ape. Naon hatina ape? Kita teh kahati ape. Neng teh naon? Nyeri di sajempet. Oh, tarik deui. Ngahudangkeun sare ka karek kawin. Begitu datang waktu subuh, panggilan romantis dibelai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sayang. Deh. Malam pertama isuk ngahudangkeun salaki. Sayang. Pamaki. Geurana tepan subuh terus ada nih, geraguga abasna kada hilap adus.
20 tahun kemudian suka kamar pamajikan ngomong hes ya teh udang baheula mah kulungun dan ku konyol ku cokor dihudangkeun ke Allah sok aya nu kitu sok indah teuing atuh sanu teu ngeunah sok isuk-isuk ayeuna salakina rek teu indah kumaha isuk-isuk salakina aderi disayogikeun sarapan naon sarapanna surabi 2 make oncom tengahna hideung teu sok aduh gurih euy nyoy pamajikan isuk-isuk geus disadiakeun di sarapan naon iscok isancok lah datang malam pertama tadi ini jeung akina kami tahu nih naon ki alhamdulillah ieu teh geus kawin terus kumaha aki inget we baheula oge urang keur zaman waktu ngora teh nya nostalgia we mun ayeuna meureun ayeuna ieu teh keur malam pertama keun atuh ayeuna urang ngajaran malam ka-2000 ini terus ka-2000 kalina lah aki geus kolot mah bayeun ya cicing ayo ibadah cek ajengan oge kapan nikah teh ibadah hubungan oge ibadah ieu teh ibadah kapan geus kolot geus teu walakaya ulah sok leutik HP ini kapan loba dina TV oge iklan rapat wangi obat kuat nah eta loba atuh matak naon make eta teu ararapal teu aki geus bae aki rek nanyakeun si aki meuli rapat wangi meuli obat nih boga Lui kumaha? Ajaran ieu. Da. Geus kitu teh datang teh isukna. Aki. Naon ni? Amang ieu. Da ngajak ulin penting-penting euy. Kalau udah kering rek kudu kare sih nya. Geus surat ngavlog. Oh, datang malam Jumat. Ceuk si Aki. Nih. Geus atuh urang ngahanca sok ajaran teh. Lah hoream Aki geus Aki lah. Bener si Aki make obat kuat. Begitu si Aki make obat kuat, diinum, beres diinum, jam 2 peuting, blak-blakan, blak nang karat, blak nang kubah. Nepi ka waktu subuh, si Nini gumujeng, Aki, naon ni? Bener nu Aki peuting, meuni bulan gaji. Pokona mah Aki teh meuni super suk namper geus. Buadak sudah ke waktu ngora, lain badak peuting teh obogaan Aki ngilep di lipetan. Temen sekolot sebagian ini ada mesin ini bagian masyarakat wangi malam Jumat selanjutnya belak-belakan diwai begitu belak-belakan si Aki bagian gumujeng Aki bener ini teh ini bener geuningan masyarakat wangi teh ini siga baheula deui siga parawan di rapat teh bener rapat teh sini lain rapat peuting teh simut bawa ka jero kebayang teh simut bawa jero dua ting sudah kumaha palawangan sudah magapura kan geus sakalian. Maka rumah tangga mah Pak, Ibu Bapak, terutama kayak manehku Bapak mah tos katawis atau karaosannya, hatina geus kalami teh biasa indah pertama unggul. Kaituna mah lain urusan bogoh deui, nyaah tanggung jawab masa depan, mikirkeun turunan, mikirkeun duriat, mikirkeun pakasaban, mikirkeun ibadah dan lain sebagainya. Laras gitu, itulah diantawis. Tak lamun ayeuna ceuk tadi ini kewajiban menjadi salah kita mere dahareun ka pamana. Mun bapak keur mangkat ka kota, keur mangkat ka simpang atau keur mangkat ka mana bae, eureun di hareupeun rumah makan, telepon pamajikan. Mah tos duan teu acan. Teteh tos duan teu acan. Teu acan apa? Nah geuningan teu acan tuan. Hoyong sareng bapak tulangna, salakina ngamuk kana aing deungeun sangu. Sibayang dahar jeung aing cenah. Dahar mah jeung deungeun sangu lain jeung urang. Tuh yang berjamaah jeung bapak. Bapak nuju di mana? Bapak nuju di jalan, nuju di rumah makan. Mama hoyong rencang senang. Lu hebat, bapak di rumah makan. Nuju naon eta? Nyuhan ke hujan. Hoyong rek meuli deungeun sangu. Ji. Payana bapak samudayana berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi putra-putri urang sadayana, menafkahi istri urang sadayana. Terus gitu. Karunya Pak awewe mah pangkuat-kuatna kuat awewe mah saking kuatna nu hees oge harudang awewe
ku awe manu hees oge naon harudang ek teu kuat kumaha akang eta awewe sok unggal isuk-isuk awewe komo boga budak nyusuan budak nu kenca bikeun ka budak nu katuh genderuwo miluan nya aku salakina aku layang disusuan liwai nyusuan budak bari ngayun-ngayun ambi Encan leungeun kana osengeun kieu ulah isuk-isuk. Bari nyusuan budak suku can dipake ngepel da kieu mah apa eta. Khawatir kan jadi indung teh. Mata kan jadi pamajikan, mata pamajikan kanu yang bahagia. Keun pamajikan teh naon? Bahagia. Oh sok kali bagjakeun Bu. Teu purun hasil Singutara. Pengen raripuheun. Bagjakeun Bu luar karunya Bapak bagjakeun. 2. Watak suaha idak kasaita. Nu jadi salaki wajib mere pakaian ka pamajikan 3 bulan sakali. Kapan ngerebak kabehanana? Boro-boro. Ieu mah ningali pakaian pamajikan daster geus 6 bulan, tina kere kana cangkeng geus soeh geus. Kali utang we cepat ieu. Saleuheung lamun lulus disambung ku olet. Beri cai meuting ngajajaneun teu khawatir ayeuna. Bere anu baju teh anyar 3 bulan sekali. Mun salaki meuli kain anu mahal merek wol pamajikan aku sadaraja. Lamun salaki meuli kain katun pamajikan pang meulikeun kain katun. Ieu mah salaki meuli kain wol pamajikan dibere kain wol ini tah modal. Udah ku pamajikan. Ini tah modal. Sadaraja matak sok aya salaki jeung pamajikan make baju serah sok aya tara diseratna naon saringgit kapal cuman ayeuna sebenarnya kapal mobil sok aya ya kapal mobil ya seragam jeung pamajikan teh halus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku berarti salaki make gamis oh maksudnya motifnya pakai batik, akur gitu motifnya batik. Biasa majikan pakai kemeja gitu. Biasa laki mah majikan di gamis aku bakal kayak akur 2 nama di gamis. Kalau luhur di kopreah. Mendiun ya. Nah, aku sadaraja eta teh sae duh babarengan duaan acupna seragam sae luar biasa. Nya lamun di gamisna atawa seragam 20 orang di batik eta malin kapelan lain saling di tim catering eta ngaranna. Beda deui. 3. Wala tahjur illa bil ghaib. Salaki montong abur-aburan. Pasea jeung pamajikan mangka ka laut. Namun kalau aing kene kawin Rocky ulur. Rambut tinggi mah ayo we. Hade bapak lamun pasea jeung salaki, jeung pamajikan, ibu pasea jeung salaki geus montok abur-aburan jadi fitnah. Geus bae cicing. Kajeun saimah beda kamar bae. Salaki kamar hareup, pamajikan kamar tengah. Kamar hareup di kamar tengah eueuh pantoan. Wah, eueuh tutup-tutup akur sakamar-kamar keneh. Pokona mah saeulah ulah-ulah motong. Salaki mah eueuh, pamajikanna ka mana timbul fitnah. Jeung goreng lain mata mensejahterakan jeung mata hiji begini jauh. 4. Wala tadrib wajhaha salaki ulah tunggal teungeul kana beungeut pamajikan. Ieu mah teu kaop salah saeutik. Salah saeutik jumron. Oh, teh pamajikan sudah di penjara geus. Kriminal geus pula. Hari itu mah bapak-bapak, ibu, secara fisik kehormatan manusia catat, secara fisik kehormatan manusia itu aya wajah. Cirina mun ibu jeung bapak hidup nu erana bujur beungeut. Kaman beungeut. Nu di dandanan beungeut atau bujur? Beungeut di mana bujur make wardah eueuh. Bujur make make up dia eueuh. Di kapan manaon tah? Wajah maka ulah bantu-bantu tunggal kana wajah. Terakhir salaki ulah ngagogoreng pamajikan wala tuqabbih nafsaha pamajikan ulah sok ngagogoreng deui salaki wala tuqabbih nafsahu ulah hari itu kumaha kaaiban rumah tangga teu jaga ku urang da atuh urang mah sok omong-omong ieu ka batu
jam 12 penting salakina keluar di imah tuli maka kaposona namun ingin kemarin bagian karona udah pemajikan tadi pusing krem yang jauh di imah pemajikan aja ke musono ke ceramah ke tausiah mengikan ini imah muala ini kan hekes yang di posona adem mereka yang dibalak genap lain dah daripada aku ningali sapa majikan dia omong-omong atuh batur teh harapalin ke pasea rumah tangga ku batur dibejakeun ieu apa tuh berarti masih bapak eta keluar masih adi pamajikan salemur we harapalin pase ibu oge akur mangkat ka warung meledak ngobrol di wae salaki aing molor busep kabeh udud gawe mung aing barudak aing ka salaki teh diomong-omong atuh batur teh jadi harapan tungtung aku batur dari aromongkeun ulah si rumah tangga si A si A rumah tanggana pasea wae urang wae tuh mending kene rumah tangga si B mah tara kademi papasean padahal osok ngan tadi omong-omong ka batur laras gitu harga diri pamajikan aya di salaki harga diri salaki aya di pamajikan muntong dibejakeun ka aebanana ari diomongkeun salaki urang ku batur nyeri hate tapi kurang ada diomong-omong ka saha ka batur ari pamajikan urang diomongkeun ku batur urang nu jadi salakina teh ngeunah tapi kaaiban pamajikan urang diomong-omong ka batur jagalah suami dan istri suami menjaga istri dan istri menjaga suami mudah-mudahan ageng manfaatna khususna kangge pribados nyariosna umumna kangge urang sadayana pangapunten nu kasuhun salarasna teh raos teh ngaos teh abdi nek kawagal ku batuk ya teh kawagal ku batuk nu sakitu sakali dihapunten nu kasuhun mudah-mudahan urang doakeun ku samudayana kersana teh Sophia kali Aderi mugia anjeunna tiasa ngabangun rumah tangga dina dintenan enjing ngalangkungan akan pertikahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala aya dina kasalamatan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal sakitu tiasa kapihatur hapunten nu kasuhun bila aya cerosan pribados nu kasar eta akhlak abdi nu awon aya keterangan anu lepat wajib dilaraskeun wajib diluruskeun aya keterangan anu leres darmani ngadugikeun tina kaul ulama wal hukama ngadugikeun sabda pangdeudeung Rasul oge dawuhan Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.